Kasus meninggalnya siswa kelas 2 SD di Sukabumi gara-gara dikoroyok ku babaturana jeung ku kakak kelasna nunjukkeun wajah generasi anu jauh tina akhlak jeung nilai kepribadian Islam. Budak umur kakara 10 nepikeun ka 13 tahun, akalna ge can kabentuk sempurna tapi geus tega perilaku keji jiga kitu. Seolah kekerasan, bulian, sampai ngaleungitkeun nyawa dianggap hal nu biasa. Padahal di Islam tong boroni ngaleungitkeun nyawa manusia, ngarusak tanaman oge dilarang. Fenomena kekerasan anu pelakuna anak-anak beuki ngahawatirkeun. KPAI nyatet salila periode 2016 nepikeun ka 2020 komo lamun urang ngitung nepikeun ka 2023 ayeuna aya 655 anak anu kudu berurusan jeung hukum kusabab jadi pelaku kekerasan. Contoh lain, aya anak SD di Tasikmalaya, Jawa Barat maot saenggeus dipaksa menyetubuhi kucing ku babaturana. Astagfirullah. Aksi perundungan ieu diduga membuat korban depresi nepi ka korban akhirna gering tur nepikeun ka nyawana teu bisa ditulungan. Sakali deui kekerasan anu pelakuna barudak generasi muda nunjukkeun perilaku anu jauh tina akhlak jeung nilai kepribadian Islam. Padahal urang teh negeri berpenduduk muslim terbesar. Komo pan umat Islam teh umat terbaik. Umat Islam teh ceunah rahmat jeung sakabeh alam. Tapi naha kanyataanna malah sabalikna. Naon sabenerna anu salah? Saha sebenarnya anu salah? Kejadian ieu kuduna jadi perhatian urang sakabehna. Orang tua, guru-guru, tokoh, ustad, ulama, masyarakat jeung tangtuna pamarentah ulah nepi kejadian ieu ulah nepikeun kejadian kieu disusul ku kejadian-kejadian anu sarupa kahareupna. Ulah malah sabalikna, urang kabeh cuek komo bari jeung ngamaklumah ya Allah. Kejadian ieu nunjukkeun kahirupan urang beuki jauh tina nilai Islam, bahkan kejadian ieu nunjukkeun perilaku nu keji, biadab jeung teu asup di akal. Kumaha ceuk netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, pasti cara ngabisan. Bro, ge nepikeun ka poe mah kamari asa teu percaya. Hayang Lain kan urang baheula kelas 2 SD pagaweanna naon? usep bangkok. Useup ngobor belut. Kumaha Kang Beri? Ini fakta anu beuki ka dieu beuki Asup di akal. teu asup di akal. Hayang gogodog teu eureun kieu Mang. Naon anu ayeuna kajadian geus beuki teu asup di akal. Naon nu ayeuna kajadian geus beuki ngahariwangkeun pikeun urang. Piraku asa teu boga rasa kahariwang mah kitu urangnya. Piraku kitu. Piraku. Da urang teh jelema. Nah, pasti mang urang kabeh oge ngarasa hariwang. Nah, kieu. Fakta-fakta
boh eta tindakan kekerasan atau tindakan asusila atau tindakan-tindakan tindakan miris nu sejen-sejena misalnya bunuh diri gitu nya barudak eta teh barudak beunceuk bernyit gitu nya bunuh diri eta teh mengkonfirmasi bahwa sistem kehidupan ayeuna teh sistem kehidupan anu kacau, anu rusak, gitu, anu rusak. Kira, jadi lamun misalkan di konfrontasi tadi cek wing gen, nah itu kan orang teh negeri dengan penduduk muslim terbesar, pan orang teh umat terbaik, pan orang teh rahmat jeung sakabeh alam. Nah, lamun dikonfrontasikan karena gambaran eta, gitu ya. Jawabannya justru sebenarnya mah lain salah Islamna, lain salah bahwa Islam teh sebenarnya mah lain umat terbaik, lain salah bahwa Islam teh sebenarnya mah lain rahmat jeung sakabeh alam, tapi lamun tadi konfirmasi naon disampaikan ku Pameri justru karena sistem kehidupan anu ayeuna dipake ku umat Islam sorangan. Iya. Eta nu salah teh sebenarnya. Nu salah teh eta jeung nu dipake teh lain sistem Islam teh eta. Jeung nu dipake lain sistem Islam. Jadi sebenarnya mah teper lamun misalkan urang nyalahkeun Islam sorangan. Nyalahkeun Islam sorangan. Kieu. Anu antukna Kang Gun, ayeuna teh nu dipake teh kan lain sistem Islam. Kajian umat Islam tapi make nama sistem kehidupan. Sistem kehidupan orang kafir. Orang kafir, sekulerisme. Sok geus dibrak we lah, orang kafir sekulerisme. Anu antukna ketika orang Islam ngadopsi sistem kehidupan kufur, demokrasi kapitalisme nu ayeuna, anu sakuduna umat Islam teh jadi umat anu terbaik, umat nu pikayung-yuneun, umat nu pikaresepeun, umat anu jadi rahmat jang seluruh alam, anu akhirna naon? Jadi robah umat anu terpuruk. Nah, gitunya. Terpuruk berperilaku buruk. Ieu perilaku umat Islam jiga kieu teh teu pantes. Lain sakuduna lamun orang kafir onaman pantes. Boga perilaku jiga kitu. Nepikeun ka ayeuna ge pan kitu perilaku orang kafir teh. Sok di Amerika jelema nembakan jelema ngeunah eta serian divideokeun direkam. Tindakan asusila geus datana geus moal ka wadahan. Error ieu komputer ge ngitungna ge. Bunuh diri datana geus moal ka wadahan. Terus deh naon deh tindakan asusila sosial kekerasan geus moal ka wadahan datana. Pantes da urang kafir. Tah ari ayeuna anu jadi miris urang. Tindakan kekerasan, bunuh diri, asusila, depresi eta teh euteup dinu umat anu terbaik, umat Islam. Jeung lain umat Islam, saumat-umat Islamna nyaeta barudak. Eta anu sebenarnya secara fakta realitas teu sakuduna. Jiga kitu. Tadi teu asup di akal teh. Tah, munaon jiga kitu? Kulantaran urang ngadopsi sistem kehidupan urang kufur, urang kafir gitu. Nah, ieu teh kajadian-kajadian anu tadi teh ieu teh kudu nama menjadi konfirmasi jang urang, bukti jang urang bahwa urang kudu ngalakukeun koreksi total terhadap sistem kehidupan nu ayeuna. Koreksi total. Jadi momentum sebenarnya namanya. Exactly. Momentum jang urang. Soalna kieu euy. Ieu teh kan merebak. Lain tahun ieu wuku tiba heula. Jadi aya pecenghul di kabupaten mana diberitakeun nurutan di kabupaten sejen. Aya pecenghul di dieu diberitakeun nurutan di kabupaten beh ditu. So. Jadi kan akhirnya naon? Merembet. Anu ngaranna merembet Kang Gun.
kan bisa jadi nimpa ka budak urang. Ya kan udah disebut tadi Cekang Meri khawatir teh nya. Ya kan momentum teh ayeuna. Ieu teh momentum. Jadikeun momentum. Momentum jangan jang koreksi total terhadap sistem demokrasi kapitalisme ieu. Nah, kunaon uing bisa ngomong gitu. Naon nu kajadian ayeuna nimpa kana barudak mang kieu mang. Ieu teh memang cek tokoh-tokoh cek para para tokoh peneliti urusan barudak gitunya. Ieu teh hal anu kompleks. Memang benar dan memang kompleks gitu. Nu kahiji cek uing ieu mah, lain cek nu dari itu lain. Cek uing ieu teh urusan kahiji dinu masalah pendidikan. Rusakna sistem pendidikan. So, sistem pendidikan ayeuna nyaeta sistem pendidikan anu sifatna teh kapitalistik. Kapitalistik teh naon disebutna teh pro pasar. Sistem pendidikan anu nyiapkeun hasil-hasil didik anu siap berproduksi, anu siap asup kana putaran mekanisme produksi, anu siap masuk karena putaran mekanisme pasar. Jika gitu, enggak sih eta unggul titik. Gitu. Atau cek secara kasar nama sistem pendidikan ayeuna teh nyiptakeun jelema-jelema anu rek jadi buruh nu murah gitu. Nah, eta hubunganna jeung perilaku budak tadi ya. Nah, kumaha? Ya ayeuna kan artinya budak nu tadi ngalakukeun pengeroyokan ka budak kelas 2 SD nepikeun ka mall. Kan eta bagian tina produk pendidikan. Budak kapitalistik tadi gitu. Tah, pengaruh tina sistem pendidikan kapitalistik sampai budak teh perilakunya juga gitu. Ya memang juga gitu. Itu kan barudak nu kitu kan produk tinu pendidikan ayeuna. Tah, makanya cek uing teh nu jadi masalah teh kayak tinu sistem pendidikan, Kanggun. Tah, ari barudak aya kolotan teu? Aya indung bapaan teu? Aya indung bapana sakola teu? Sakola. Nu disalahkeun budakna teu? Budakna bungkul teu? Henteu. Aya indung bapana aja pan sakola. Indung bapana sakola dinu sistem pendidikan nu pro pasar kapitalistik ieu. Budakna ge sarua saalam sakola dinu sistem pendidikan anu kapitalistik. Budakna sakola jiga kitu. Ai baheula kolotna sakola teu? Sakola oge, kunaha teu bisa ngadidik budakna. Nah, berarti kan dua-duana ge sakola. Berarti kan memang hasil pendidikan anu kapitalistik teh bakal nyiptakeun manusia-manusia anu kering tinu nuansa-nuansa agama, tinu nuansa Islam. Nah, berarti poinna eta berarti nya. Sistem pendidikan kapitalistik teh salah satu pengaruhna nyaeta nyiptakeun jelema kan anu jauh tina Islam, nilai Islam eta. Sok anu dina sistem pendidikan kapitalistik Islam dibutuhkeun teu? Ya dengan 2 jam. Ngan 2 jam pelajaran teh bolak-balik bekok di dinya wungkul. Henteu kaopah diajarkeun Islam dan teu butuh naon urusanna jeung produksi. Bahkan dikurangan gitu. Bahkan lamun agama teh ngaganggu kana produksi kana teh. Anu dipelajari di sistem pendidikan kapitalistik naon? Kumaha budak supaya bisa berproduksi sebanyak-banyaknya, titik geus. Urusan Islam mah lulus bisa gawe menang duit. Lulus bisa gawe menang duit gitu. Bisa asup ke pabrik gitu. Nah, geus eta. Nu kadua, sistem sosial anu liberal. Ieu nyambung tah. Sistem pendidikan kapitalistik tambahan ku sistem sosial anu liberal. Sok tinggali kehidupan di tengah-tengah interaksi di tengah-tengah masyarakat ayeuna. Bebas lepas. Bagaimana orang berpakaian, itu bagian tina pengaruh sistem sosial liberal. Bagaimana orang dia berpendapat, ngomong bebas, teu kauger artina bebas teh teu kauger, teu kabatasanan, teu kaiket ku aturan Islam. Gitu. Bagaimana dia berperilaku? Jadi dilindungi. Kumaha?
orang rek ngomong wae teh dilindungi Dilindungi ku sistem eta. ku sistem eta sabab bebas, kebebasan berbicara, kebebasan berperilaku. Nah, tinu ayana kebebasan di tengah-tengah masyarakat, maka nu kahiji Islam kudu ulah aya. Gitu. Kunaon kudu Islam kudu ulah aya? Kulantaran ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat pasti ngahambat karena kebebasan. Hiji. Kedua, ketika liberalisme aya di tengah-tengah masyarakat, kanggun. Naon anu berlaku? Nu berlaku teh ngeunah jeung teu ngeunah menurut jelema. Manfaat jeung teu manfaat menurut jelema. Tah, ari nu ngaranna ngeunah jeung teu ngeunah menurut jelema, manfaat jeung teu manfaat menurut jelema tanpa ayana aturan ti Allah, maka jelema bakal jiga sato. Jiga gitu. Kumaha karep? Sok sato kumaha prilakuna? Silih podaran, silih mangsa. Gitu. Lamun teu silih mangsa dalam menyalurkan hasrat seksual kumaha? Nya bebas. Ka mana-mana. Gitu. Urusan dahar naon? Perebut kekuasaan. Sok kucing wer kiih, eta kiih teh kenandaan, ieu wilayah kekuasaan uing. Datang kucing nu sajen, garot, wang. Gitu. Anjing oge sarua. Sato-sato nu sajen oge sarua gitu. Nah, ieu teh kaayaan kieu teh ayeuna teh diadopsi ku jelema. Umat Islam deui. Ku umat Islam deui. Padahal sebenarnya mah lain eta nu kudu nama diadopsinya. Padahal nu kuduna diadopsi dipake ku umat Islam teh nyaeta Islam sorangan. Nah, anu akibatna naon? Tadi perilaku budak juga kitu. Gitu. Kekerasan terus geus macam-macam tadi asusila. Komo ditambah ku bunuh kebebasan diri. informasi. Tah, HP ngakses HP gampang, informasi gampang, konten segala macam gampang. Can budak teh ayeuna mah unggal usik main kieu moe gitu kan. Stimulus tidinya. Aya dicarang ku kolotna kalah ka ngambek. Nah, itu. Karena kan itu semakin eta teh oge bagian tina pengaruh tina kebebasan. Pengaruh tina kebebasan gitu. Sok barudak ayeuna sok. Ayeuna misalkan minta HP, teu dibere nyegang. Ka kolotna. Diheurasan ku kolotna kabur ka mana? Meuting di kos-kosan batur, kos-kosan babaturanna. Naon dilakukeun? Ya kitu. Asusila. Gitu. Teu boga duit yang meuli HP naon? Ngabegal. Coba. Ngajual diri. Maling gitu. Lamun teu maling naon? Ngajual diri teh. Aduh, geus macem-macem enol kanggun. Butuh pulsa, butuh duit. Teu piranya. Ngajual diri jadi LGBT. So, coba. Hanya untuk hal-hal begitu. Gitu. Nah, ieu kedua urusan sosial anu liberal. Anu katiluna nyaeta urusan persangsian anu sekuler. Kanggun. Hukum berarti. Hukum. Nah, kieu mang. Anu ngaranna kahirupan, hirup kumbuh di tengah-tengah masyarakat teh pasti ngabutuhkeun sanksi. Ngabutuhkeun sistem persangsian. Ari ayeuna kanggun. Sistem persangsian teh nyaeta sistem persangsian anu kaluar anu muncul tinu asas sekulerisme. Anu ngaranna sekularisme teh kan paham anu nyingkirkeun Islam. Gitu. Paham anu nyingkirkeun Islam. Ceuk Kang Gun. Ari anu berzina lamun dinu Islam asupna kriminal lain. Kriminal. Ayeuna dinu sekuler kriminal lain. Tergantung. Bisa kriminal bisa teu. Lamun anu ngadukeun berarti kriminal. Lamun anu ngadukeun bebas. Berarti lain kriminal. Nah, ari sebutkeun we nya LGBT. Lamun dinu Islam eta kriminal lain. Bisa. Kriminal. Lamun dinu sistem nu ayeuna kriminal lain. Nah, berarti lamun lain disanksi moal. Moal disanksi. Aya efek jerah teh? Da eueuh sanksina. Gitu. Malah paling banter mah ngan ukur disebut
penyakit masyarakat baheula. Ayeuna mah geus teu asup eta teh. Nu kitu disebut pakat teh, penyakit masyarakat teh. Ayeuna mah geus dijadikeun sebagai sebuah kelumrahan. Gitu Kang Gun. Pekerjaan. Hah? Pekerjaan. Eta profesi. Nah, maka ketika memang sanksi itu sama sekali tidak ada, itunya tidak ada, ya maka orang akan bisa bebas melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Apalagi dalam konteks ayeuna Kang Gun, ketika misalkan anak-anaknya melakukan sebuah kejahatan, udah eta mah budak. Kena sanksi henteu? Henteu, da budak. Nah, ari nu Islam kumaha? Ketika dia sudah balik beunang. Teu aya istilah budak itu naon. Pokona mah balik beunang kena sanksi. Nah, maka lamun dibanding-bandingkeun kieu kan di Islam aya efek jera. Jadi batur teh nu can anu nempokeun teh mikir 2 kali ya. Mikir 2 kali. Gitu, mikir 2 kali. Nah, jadi jika kitu gabungan tinu pendidikan anu kapitalistik, pendidikan anu mentingkeun duit produksi gitu. Ditambah ngajauhkeun tina pendidikan agama dianggap teu butuh pendidikan Islam teh gitunya. Anu kadua sistem sosial anu liberal, anu permisif, sabebas-bebasna digabungkeun deui jeung sanksi ayeuna anu sekuler, nu ceuk wingke tadi perjinahan teh asup kriminal, terus juga pacaran teh asup kriminal, terus anu sejen-sejen geus loba nu lain asup kriminal gitu lamun dibandingkeun jeung Islam maka ieu teh bakal menciptakan sebuah kondisi ekosistem yang akan memunculkan perilaku-perilaku aneh jika tadi. Jika gitu. Maka pantes gitu ya. Cek urang mah teu asup di akal tapi justru bagi sistem kapitalisme ayeuna mah ya pantes perilaku-perilaku jiga gitu teh bakal muncul. Bakal muncul hiji kewajaran. Gitu. Kusabab memang diberi ruang gitu ya. Justru memang faktor penyebabnya eta. Ya tinggal ya sok di negeri-negeri anu mayoritas orang-orang kafir. Perilaku marahna kitu teh kitu. Teu beda jauh gitu. Tah, jadi ayeuna urang salaku umat Islam kudu kumaha gitu Kang Gun. Salaku umat Islam, mang urang teh pan umat Islam gitu. Dispugu daaran lagi umat Islam. Da dispugu daaran lagi umat Islam gitu nya. Ari nu ngaranna Islam teh pan eta teh naon disebutna teh nya? Jalan hidup. Gitu. Islam teh manual book buku petunjuk kahirupan gitu. Anu ngaranna ngurus kahirupan teh nya ti mimiti hal nu leutik nepikeun ka hal nu gede, nepikeun ti mimiti urusan kumaha urang bebersih nepikeun ka kumaha urang ngurus nagara. Tadi nu Islam teh geus aya mang gitu. Geus aya. Tinggal urang daek jeung henteuna balik deui urang kana aturan Islam gitu. Lamun urang keukeuh misalna teh teu daek ngareret acan kana aturan Islam nya rekaman deui. Nya lain maksudnya nya dagoan we jadi korban gitulah. Tungguan saatna justru urang anu jadi korban. Jadi urang jadi korban. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Tak itu geuningan Mang. Jadi tadi kabuat ternyata perilaku budak SD geus kawas kitu gitu. Kamari budak SMP ngabacok ngaranna teh batur untuk kenal gitu. Jeung loba pisan. Ya, ternyata memang perilaku jiga kieu teh akibat tina umat Islam ayeuna dina ngajalankeun kahirupanana make sistem kehidupan orang kafir, sistem pendidikan kapitalistik, sistem sosialna make sistem sosial liberalistik, sistem hukumna anu kuduhna jadi ngaranna teh
efek jerak. Efek jerak. Ambeh jelema teu ngalakukeun kagorengan, teu ngalakukeun kejahatan, justru sabalikna gitu nya. Boro-boro jadi efek jerak, bahkan justru anu kuduna dihukum malah bebas. Malah bebas, teu dihukum. Teu dihukum. Ieu anu akhirna justru membuka ruang munculkeun ekosistem anu ngakibatkeun kahirupan umat Islam teh malah jadi kahirupan anu pinuh ku ngaranna teh karusakan gitu nya. Perilaku buruk anu teu sakuduna dilakukan ku umat Islam malah dilakukeun gitu nya. Tah, terus kudu kumaha tadi cek Kang Mary cenah. Lamun geus puguh urang ayeuna bisa ngabuktikeun kanyahoan apal yen sumber masalah nama kusabab urang ngajalani kahirupan make sistem kafir, make sistem sekuler kapitalisme, nya solusina nya urang kudu piceun eta. Eta geus sederhana sebetulnya. Piceun geus puguh eueuh manfaatna bahkan ngarusak gitu nya. Maka ya komo urang makan identitasna titelna Islam gitu. Maka urang ulah ragu-ragu piceun sistem kehidupan sekuler kapitalisme terus ganti ku sistem kehidupan Islam. Sederhana piceun ganti ku Islam. Kitu Mang, insyaallah urang papendak deui minggon bayun hatur nuhun hapunten sing sarehat, urang papendak di Bruk.